kasih kadiri. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan tombol lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Anggang, juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Anggang. Kumaha sararehat mitra? Nuhun upami sararehat mah eta nu kumaha Anggang disuhunkeun siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos maparin komentar, like nya mitra sareng nge-share ieu dongeng, linkna di-share ya mitranya. Sareng anu nyalawer oge hatur nuhun anu nyawer, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeun anak Mang Anggang. Kitu nya mitra. Mangga mitra. Sian eueuh nu ngomekeun saurang-urang acan. Barang nepi ka tenda kakarak gerek mukakeun lawang panto geus nempo pamajikan. Sigana ti tadi geus nungguan kacipta melangeunana atuh pajonghok teh jeung Hadi kacidatoheunana. Kaharti mun mehna melang lantaran nurutkeun itungan Hadi kudu geus balik teh. Paling beurang oge samemeh asar katurug-turug pamajikanana mindeng didongengan perkara lahar teh. Yen lamun Gunung Bitu heug disusul ku hujan sok aya banjir lahar. Barang langit angkep tengah poe oge pamajikanana geus melangeun pisan cenah. Pasti salakina kabegat ku lahar. Kitu cek pamikir pamajikanana basa ngadongengkeun ka Hadun. Ka Hadi maksudnya. Punten mitra. Alhamdulillah ayeuna geus patepung deui. Teu loba tanya mehna gancang mikeun anduk terus sarung dipangyokotkeun tina buntelan. Hadi temandi heula terus we diharudum sarung rek ngaganti baju nu baseuh. Ari buntelan babawaan ti imah geuwat dirawatan ku pamajikanana. Kabeh jibru tapi telah dikumaha ngan diantepkeun we isuk rek dipoyankeun. Mitra kaum dangu ku Hadi teh teu dibejakeun perkara detektif gadungan mah ngan anu ditepikeun teh kaayaan imah anu aman. Alhamdulillah nepi ka ayeuna salamet. Ku Hadi kakarak dicaritakeun yen basa ngalongok lembur sama mehna papanggih jeung juru tulis sarta jeung menteri polisi. Urang mah untung kenes sakieu mama cek Hadi. Salamet eueuh naon, muga-muga we rezeki urang mah kabeh ge barokah. Kitu cek Hadi. Rada harewosan ka pamajikanana, malum di tenda sakitu pagagelekna kapan. Nah kumaha kitu Pak? Cek pamajikanana sarua nyaritana rada ngaharewos. Nya cek menteri polisi aya sababaraha imah anu kabongkaran. Sakitu lembur geus dijaga oge aya keneh we. Anu sok pangangguran mah lobana mesin juki anu dipaling teh. Omong Hadi. Kitunya muga-muga we imah urang mah eueuh anu isi kudi atuh. Cek pamajikanana. Urang adoa we. Ari nurutkeun menteri polisi mah cenah lamun beuting lembur teh dikosongkeun teu meunang aya jelema anu kumelendang. Tembal Hadi rada ngalelerkeun ka hariwang nu jadi pamajikanana. Mitra kaum dangu sanggeus ngaragot si kopi meunang ninguh tina termos, Hadi dahar saeutik. Sigana rangsom tengah poe tadi jatah manehna dipangnyokoteun ku pamajikanana. Geus kitu mah lantaran udah gasar hujan oge Hadi kikicipritan ka masjid sekalian nungguan maghrib. Ari pikiran mah inget we kasih Abah ku hayang geura maluruh muga-muga lembur cukang kabung teh teu kabarerang kulahar. Tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari. Kumaha atuh salajengna mitra? Mangga urang barandungan bae
Kaparayun, kaparayun, kaparayun. Saraka para karuhun yang gakeun ieu pangbakti ulah bade iri dengki. Bibir panon geus karasa cepel, peuting beki jempling, tika jauhan kadenge galunggung gegelegeran. Angin tis nyulusup kana sungsum balung jeung tulang iga, atuh sarerea ngagojod di jero saung, tapi kulantaran kewajiban dalah dikumaha panon kapaksa dibenta-bentakeun. Tapi alhamdulillah nepi ka janari kohkol teu kungsi ditakol. Kaayaan galunggung aman, peuting ieu teu kungsi katarajang banjir lahar. Hadi sarerea pating koleset rek murutaju sabab bedu geus ditabeuh hawar-hawar kadenge sora adan dihalangkeun. Mitra kaum dangu, meh unggal 2 minggu gunung teh bitu, dina alatna oge minggu katilu bituna teh. Atuh bregdei hujan lebu, lain waas sagala kalotor tapi meh kabeh tambuh laku. Ingon-ingon ngaleungit boh dijual boh diungsikeun atawa paeh. Balong saat eueuh laukan komo pare mah geus tumpur, sungapan cai kacocokan susu kanagari. Anu tani ti bisa ngagarap lahana lantaran kakubur lebu anu sakitu kandelna. Hadi teu bisa digawe da sakola tutup, nu buburuh ngabordel eureun da ngarungsi lantaran sieun imahna katarajang lahar. Sapopoe gawengan antri rangsom, geus 2 bulan karasana rangsom mimiti bosen. Kadaharanana balik deui kadinya, rarasaan mah eta keneh, hirup karasa kedul beuki lila beuki teu betah. Mitra kaum dangu dina kaayaan kitu pangeus si bedeng mimiti moyeg. Ku kagetrik saeutik wae der pasea. Patorong-torong atawa parearea omong, tina soal saeutik jadi perkara gede, atuh hirup di pangungsian loba kapanasbaran, beuki jauh tina sareundeuh saigal saketek sapihanean. Teu pasea silih omongkeun, kabeh pidosaeun wungkul. Kartia udah hirup babarengan boh berang boh peuting di hiji kobong, mangkaning barudak kolot abawe lalaki pegali botak. Pikeun anu rarabi mah tang tuwe hirup 2 bulan kikituan teh geus mata pusing, komo pikeun anu oleng panganten. Ngungsi model kieu sigana mah kaasup lara sangsara. Sanajan peuting sok aya hiburan, boh ceramah boh tontonan televisi, tapi lila-lila mah teu burung bosen. Pamajikan geus ngarenghik hayang balik tapi lembur tacan aman, gunung masih terus keneh bitu, cenah ieu gunung kaasup aneh. Biasana mah gunung bitu teh paling lila oge sabulan, lolobana mah dina 2 minggu ge geus rerep. Pangungsi geus bisa baralik deui ka lemburna. Ari ieu geus 2 bulan bari tacan mantra-mantra pieureunun. Kawah teh terus we ngobul, lahar beuki nyebar nyaliara. Hadi oge teh nyaho nah lembur hadi teh aya keneh atawa geus meh 2 minggu hadi teh teu ngalengok deui ka lembur. Heuh ceuk pikirna teh, nah lembur teh aya keneh atawa eueuh. Samemehna mah sok maling-maling, hadi teh sanajan teu meunang oge cenah bisi kapegat lahar, ulah cenah ulah noong lembur sabab unggal peuting lahar teh ngarayap beuki ngalegaan. Ieu teh kulantaran meh unggal sore hujan terus beutingna ngeyar sapeuting jeput. Ku kabawa cai lahar ngarayap ngalegaan.
Ayeuna mah geus teu mapai balungan deui lantaran teu kawadahan lahar ngabayabah ka mana-mana. Loba lembur anu geus kakeum cukang jeung jambatan mah geus disamemehna keneh beak kapalidkeun. Imah anu kakeum lahar ngan tinggal suhunana wungkul, lolobana mah geus ngalalep atawa kabawa palid meh kabeh wewengkon antara Ciloseh jeung Cikunir kakeum lahar. Tah aya urang Ciloseh jeung Cikunir di dieu. Tapi mitra ceuk beja cenah. Aya pasantren anu salamet. Di dieu lahar teh ngarayapna teu lahar, lalaunan malah beuki deukeut ka pasantren lahar teh beuki laun. Teu kaharti sanggeus deukeut pisan ngadonying raya teh lahar teh. Leta lahar beulah aya nu ka kenca aya nu ka katuhu. Pasantren mah aja gue di tengah. Sanggeus ngaliwatan pasantren lahar teh ngahiji deui. Ku kituna pasantren teh siga pulo di tengah lahar. Kahilir kenakeun lahar teh balik deui we jadi cah anu umpal-umpalan. Duka kumaha cenah aya ajengan anu tepetot-petot muntang ka Gusti Nu Maha Kawasa nyuhunkeun ditang tayungan. Kabeh urang dinya percaya yen sagala rupa oge ku pangarsa anjeunna geus pasti jadi kanyataan. Sanajan bari teu kahontal ku akal jeung pipikiran. Aya deui dongeng cenah aya orok anu keur dikadengkeun dina babalean ditepas. Indungna nyelang heula ngalaka cai pancuran ngan ukur sakedeung tapi barang rek balik ngaradak lahar datang ngagulidag. Atuh manehna kapegat teu walakaya mun meuntas geus tangtu kabawa palid gegeruan minta tulung eueuh nu nembalan sararea geus paheula-heula ngungsi. Tangtuna manehna teh ngudupruk tungtungna mah nyuh bari nyegruk. Hatena tekendat manteng munajat ka Nu Maha Kawasa nedapi tulungna. Barang rada cengkat sakolebat katingali aya kalangkang bodas mentasan lahar. Sanajan sukuna nete beungeut lahar tapi teu tilalap siga nu ngambang ku gancang-gancangna leumpang jubahna anu ngagebay siga anu ngalebet lantaran kapindingan ku haseup anu ngabuul tina lahar. Kalangkang teh teu pati atra ngan ukur kokolebatan. Ngan sajorerat kalangkang teh geus aya di peuntas terus ngarawu orok anu digolerkeun dina babalean teh. Bari ngeukepan orok manehna gura-giru balik deui mentasan lahar. Satepina kapuntas deui toloba carita orok teh gancang weh diasongkeun ka indungna. Indungna kabur pangacian kalah kaolohok mata simeuteun lain gancang napanan orok. Sanggeus dipangmacakeun istighfar kudu dijubah bodas teh kakarak mehna ngarawu orok anu diasongkeun. Bari terus digalentoran. Barang rek nuhunkeun mehna ngagebeg lantaran kalangkang teh geus eueuh. Atuh sagruk bae ceurik bari tepetot-petot ngagungkeun asmana Allah. Orokna beuki pageuh dikekepan sieun lesot deui. Nah bener eta kejadian kitu duka teh teuing ngan pasti perkara goib mindeng kaalaman dina mangsa harita. Anu kakara kaharti engke kaping buri. Bisa jadi eta dongeng teh digegedekeun tapi lamun dicuk-cruk geus tangtu bakal kaharti saripatina. Nyaeta sing saha anu cumeluk kalbu jumerit ati ka Nu Maha Kawasa geus tangtu diriksa digampangkeun sagala jalana. Komo dina kaayaan anu langka siga tagiwur ku Gunung Bitu upamana. Kejadian goib teu mustahil kaalaman. Dina kaayaan kitu rek kasaha deui nadapi tulung iwal ti ka Gusti Nu Maha Suci. Dongeng nu kararitu sok dileuwihi sanajan eusina bisa ngandelan iman urang. Meh unggal poe aya we dongeng anyar nu ngaramekeun bedeng pangungsian. Mun didayeuh mah meureun kaasup kana gosip teh ngaranna. Cenah lamun dila teuing tambuh laku jelema teh sok katerap penyakit halusinasi. Lamun dina bahasa sapoe-poe mah meureun penyakit stres, loba huleng jentul lantaran tambuh laku, tuluy weh ngalamun dila-dila belenyeh we seuri sorangan. Aya domba ngaliwat ge diajak seuri, lamun teh kitu ngarang dongeng anu teu asup akal, sanajan bisa jadi aya eusina. Dongeng anu kitu teh ditaranggap ku masyarakat anu keur stres mah. Lamun teh kaayaan masyarakat walagri mah geus tangtu dongeng model kitu teh moal aya nu ngadenge. Ngingetkeun kadinya saanyana nu ngungsi di bedeng teh teu meunang lila-lila teuing. Komo mun eueuh nu dipigawe ku Alpukah Lurah loba warga desa nu rempug jungkung ngabendung lahar. Minggu kamari aya rombongan nu make baju seragam dukat di mana mawa mesin-mesin pengeduk rek nyieun tanggul. Kalawan dibantuan ku masyarakat tanggul teh gancang rengsena. Ieu tanggul teh maksudna pikeun mengparkeun lahar supaya teu nembrag desa. Salian ti tanggul aya oge kamalir sarua maksudna mah rek mengkolkeun lahar. Tapi cek beja cenah sagala upaya kitu teh eueuh gunana lantaran moal bisa ngatur karepna lahar.
tetep wae unggal puting lahar teh ngarayap beuki ngadegetan lembur jeung deui lahar teh beuki ngajangkungan deui sanajan tanggulna di jangkungan ukur saputing beungeut lahar teh geus nampeuna bibir tanggul menang gawe hese capek teh mubajir tungtuna kulantaran bosen ngaropea tanggul teh eureun ayeuna kabeh pasrah eta rombongan teh ngaleos deui duka arindit ka mana. Mitra kaum dangu pangungsi anu lemburna geus kakeum lahar kabeh teu wala kaya rek kumaha imah pibalikeun geus teu boga sawah jeung balong geus rata kabeh eueuh pulukaneunana geus teu bisa ngabedakeun deui mana balong mana sawah mana jalan mana imah nu jadi ciri teh ngan tangkal kalapa we wungkul eta oge mun teu rungkad suhunan imah mah lolobana geus laput komo bangsa sorondoy jeung kandang munding mah geus palid ti heula. Kulantaran kitu basa aya bewara transmigrasi loba pangungsi anu ngadaptar kom anu tadina buruh tani mah lantaran maranehanana mah sanajan lembur di kurilingan sawah oge teu barogaeun sawah tadi beurang hadi milu rempuk jungkung jeung warga mopok tanggul anu bedah mitra tadi beurang hadi rempuk jungkung miluan jeung warga mopok tanggul anu bedah hadi guyub manggul pacul gotong royong kabeneran henteu hujan kulantaran tempat rada jauh balik teh rada kaburitan sageus simpang kabedeng manggih pamajikan hadi buru-buru ka masjid bisi teu kabagian asar kulantaran kapalang geus deukeut magrib sanggeus salat asar teh hadi teu kabalik keur hulang-hulang ngadaguan magrib bari babacaan saingetna ti kajauhan katempo jelema rabul daratang ka masjid tara-tara ti sasari biasa nama anu berjamaah teh ngan ukur sasap dina lobana ge tara leuwih ti 20 jelema barang tetelepek hadi manggih beja yen puting eta sama trek nyawalakeun perkara galunggung cenah atuh kabeneran cek hadi sigana pamajikan can ngebejakeun bewara anu ditarima tadi berang basa nyokot rangsom tengah poe lantaran hadi rusuhan ka masjidna teu naon ayeuna hadi teu tinggaleun malah mah asa datang pangheulana teu sabaraha lila ti harita camat jeung duaan pagawena geus datang nu saurang neng teng map koneng aya nu saurang deui teu poho ngome radio komunikasi kadenge sorana patembalan Roger cenah bisa di kopi gitu sanggeus rada deukeut ka masjid sora radio teh diletikan sora nu patembalan ukur harewosan cenah sangkan kabeh caricing radio teh kudu dibuka terus sanggeus samat unggah ka masjid sararea sasalaman atuh hadi oge ngabilujengkeun kulantaran ngora keneh dina gawena sama teh tangginas pisan sigana keur nyang hadepan kaayaan pakewuh jeung gunung bitu kitu mah perlu jalma anu kesit maksudnya punten perlu jalma anu kesit jiga camat berang peuting kudu nyang hadepan caringcing pageuh kancing bisa jadi sarena ge camat teh tara tibra teu ngengkekeun deui sanggeus beres sasalaman ngong weh adan anu kagiliran jadi imam harita teh Kang Hariri anu sok mawa anyaman kabedeng atuh bugu hadi bungah lantaran bacaan Kang Hariri teh alus tartil dina diajarkeunana dina dijaharkeunana sorana ngeunah kadengin halimpu nya kaharti da Kang Hariri teh kungsi kapilih jadi utusan kacamatan pikeun milu tilawatil Quran di kabupaten kan hanjakal terus nepi ka tingkat nasional menepi ka tingkat provinsi. Sanggeus rengse salat maghrib sawareh geus dibarengan ku sunat sararea ngariung yang harapan camat sanggeus bubuka jeung nganuhunkeun ka sararea tarea carita deui camat nepikeun maksud gempunganana kacindekanana galunggung teh masih motah kitu cek bupati cenah anu ditepikeun ka camat pamarentah tekendat ngayakeun panulungtikan malah cenah aya ahlina ti Jepang jeung ti Amerika sagala perkara eta mahkeun urang percayakeun we ka pamarentah kitu cek camat ari anu jadi perkara urang mah cek camat sabaraha lila deui urang kudu ngungsi teh ta ieu sababaraha kali kusim kuring ditaroskeun sararea teu aya nu bisa ngajawab boh bupati boh ahlina tah nurutkeun hasil panulungtikan mah cenah gunung teh masih keneh motah jadi urang masih tetep kudu tawakal kitu kasauran camat anu jadi perkara liana nyaeta bahaya lahar ieu sigana kasup rada hese lantaran sanajan nurutkeun teori mah lahar teh bakal palid turun-tur walungan tapi kebuktian mah sok mempar ka mana-mana sanajan kitu ari ancer-ancer banyak kudu bari nyarios kitu camat teh minta maaf koneng teh ka pagawena mun basa sapopoena mah ajudan meureun bari dodongkoan gura-giru ajudan teh ngasongkeun maaf ka camat sanggeus kitu gancang meh nangis mundur deui ka urut diukna
didinya mehna mendoko nungguan dawuh camat bari teu rendang dak dengdek ngabandungan sora nu patembalan dina radio supaya teu ngaganggu kanu sajen ku pagawe nu hiji deui. Radio teh ditempelkeun kana silina ari ngaran sabenerna mah cenah eta teh radio teh Handy Talkie anu sok di pondokkeun jadi hate tapi bangsa urang mah dilindih jadi hatong gitu nya. Mitra kaum dangu tah ieu aya peta anu ngagambarkeun kaayaan lembur-lembur anu pikahariwangeun ku bahaya lahar cenah cek camat teh bari meberkeun peta anu dikaluarkeun tina map anu koneng teh. Hadirin penting gerendeng hayang geranya kumaha kaayaan lemburna atuh camat sabar pisan tahan lembur anu baris kebanjiran ku lahar. Hadi geus nyaho yen lembur hadi teh sawareh asup bahaya hiji sawareh deui bahaya dua. Hadi ras inget ka cukang kawung lembur abah kawawuhan adun teh nepi ka ayeuna dianggap ngiwat si Nyai anakna Kang Arsomad lantaran Kang Arsomad ngumaha ka Hadi nya ieu tepetot manehna neangan tarekah sangkan si Nyai kapanggih sanggeus camat rada salse penasaran Hadi nanyakeun punten Pak Camat nepi lembur cukang kawung kumaha cek Hadi. Cukang kawung sumuhun cukang kawung teh palih mana nya Kang walar camat duka sigana kalebet ka desa Bojong Haur cek Hadi ngira-ngira we dasar detektif amatir. Mohon tadi sim kuring kenging laporan ti lurah sareng tina komunikasi radio cenah di Bojong Haur teh kokol tos kantos dititirkeun sigana katinggal aya ancaman lahar tapi duka ari numutkeun peta mah cukang kawung teh ayana di wates antara daerah bahaya hiji jeung bahaya dua eta teh. Hartosna upami bituna gunung rada ageng tangtos ieu lembur teh kakubur ku batu panas kitu kasauran camat sanggeus ngilikan peta. Aduh bahaya pikir Hadi ari kitu mah kudu buru-buru ngintip jang adun keur gunem catur keneh hawar-hawar kadenge sora kohkol ditakolan dua kali ieu teh tanggara ancaman lahar kitu deui kadenge dina hatong sora patembalan beuki rame ngalaporkeun lahar anu mimiti leb-leban. Camat rungah ringeuh sigana hayang geura belenyeng we indit sanggeus nganuhunkeun ka sararea camat buru-buru amit mungkur geus pasti hatena hariwang bisinya aya lahar sararea oge sarua gempungan teh bubar. Hadi muru tenda pangungsian hayang geura ngumpul jeung anak pamajikanana. Kabeneran penting harita mah lain giliran jaga atuh caricing kita teh di tenda bae. Mitra kaum dangu senajan awak geus ngagelehe kana buntelan jeung panon dipereum-pereumkeun tapi weleh pikiran mah kumalayang kahiji sieunnya aya lahar kadua inget wae ka si abah teh urang cukang kawung anu kabeneran kamari bareng leumpang ti tonggoh bareng pancakaki manehna teh wauheun ka adun teh senajan bisa jadi ngan wauh munding atuh asa mobok manggih gorowong terus we tanya soal adun cenah adun teh mindeng anjang ka tatanggana di cukang kawung sigana soal dagang da tatangga abah oge gawena sarua cenah jeung adun kana bandar bordel kacipta beungeut abah teriuk-riuk padahal cek manehna keneh lembur teh bakal kakeum lahar sigana geus pasrah meureun hadena kasauran camat tadi kacida hayang maksudnya hadena kasauran camat tadi kacida hayang nah Hadi ngadatangan ke kampung cukang kawung teh memeh beak diletak lahar. Hadi penasaran ku tatanggana abah anu cek abah pamajikanna kungsi nyanyabaan jeung adun rek nganterkeun dulurna tapi rek irit kadinya teh Hadi mandeg mayong lantaran sekedap mitra buka heula naskahna ieu lantaran kampung cukang kawung maksud teh lantaran kampung cukang kawung teh kaasup wewengkon anu dikosongkeun. Nah Hadi bisa asup kadinya aku mah isuk bae cek pikirna sabot pikiran kumalayang kitu nah tuh ujug-ujug jeleg teh di hareupeun Hadi aya si abah keur nangtung weh bari ngagembol buntelan bari rada mesemehna teh ngucapkeun salam sampurasun rampes walon Hadi bari rada cengkat geuning abah sareng sabah. Hadi ngabageakeun si abah salangan we abah mah sakalian rek nganterkeun bungkusan cek abah bari ku si wal ngaluarkeun bungkusan tina gembolan. Hadi heran pisan nah abah ujug-ujug datang jeung terus mikeun bungkusan
Bungkusan naon ieu teh Abah, bungkusan naon? Cek Hadi. Iya katitipan ti Jang Adun gitu walona. Abah bari nyodorkeun eta bungkusan kapaksa ku Hadi ditampanan karasa teu berat sigana mah eusina baju kulantaran penasaran harita keneh ku Hadi dibuka. Nya we geuning baju kaena bodas siga kain boeh teu pati loba kaputanana. Hadi teu weleh-weleh heran. Nya ieu teh ti Adun. Ti Adun bah. Nya eta teh ti Adun cenah. Pakaian pikeun manehna cenah lamun engke geus seueuh kokojayan dina lahar gitu. Cenah kudu dititipkeun ka Kang Guru kitu cek si Abah. Ku Hadi diilikannya baju anu jiga jubah ngan geus lecek jeung rada kotor sigana urut dipake goyang dina leutak. Nah Hadi bikeun ka kuring. Hadi nanya, si Abah ngajanteng keneh di dinya, tapi teu lemek pipina anu geus kemong kaciri kumat kemot. Tapi teu nyaritana naon, kulantaran si Abah ngebetem, Hadi sakali deui nanya bari sakalian ngabeu-beu Abah supaya bisa calik. Sok cai kala Abah. Cai kala Abah, cai kala. Hoyong noroskeun kumaha ieu teh kajantenanana? Cek Hadi bari uleh teu ngarti nah Jang Adun make jeung rek kokojayan dina lahar sagala. Ih nya eta Abah teh rusuhan. Rek mudag si Embi cenah rek mentas lahar. Walon si Abah, mentas lahar kumaha Abah? Pan lahar teh pibahalaeun. Batu nagalede jeung panas deui. Cek Hadi, nyata Abah ge teu ngarti. Cenah leuwih geunah pindah ka pentas tinimbang kudu ngungsi ka ditu ka dieu mah. Ari kitu Abah mentasna bade kumaha? Abah mah rek muntang we ka si Embi jang naon hirup ge ditinggalkeun sorangan. Mangga atuh. Bari nyarita kitu teh Abah ngaleos ninggalkeun Hadi anu olohok keneh. Atuh gorowok we Hadi nyalukan supaya Abah balik deui. Penasaran loba tanyakeun. Abah. Abah. Hadi ngagorowok tarik pisan. Gandeng-gandeng tengah penting ngagorowokan. Ngimpi naon akang teh? Hawar-hawar kadenge sora awewe ngarewas kana ceulina. Astagfirullahaladzim. Ngimpi akang teh cek Hadi sageus tangi. Legigireun Hadi pamajikanana geus emok sigana kahudangkeun ku Hadi basa jadi tadi gundam barudak mangan ukur ting kulisik we. Aduh ngimpi eta inget we ka titipan ku Kang Arsoman teh ya. Kamari ka Kang aya nu ngabejakeun cenah aya nu kungsi papanggih jeung Adun. Mimpi ka kabawa ngimpi cek Hadi harewosan ka pamajikanana. Kumaha kitu Kang? Geuning make abah-abahan. Cek pamajikanana sarua men oge harewosan. Nya manehna teh ngabasakeun Abah da geus rada kolot. Ari tadi manehna teh jol-jol datang bikeun bungkusan cenah titipan ti Adun. Geus kitu leos we manehna teh indit. Kitu cek Hadi nyaritakeun impian ka pamajikanana. Kitu. Keun we lah isuk deui urang teangan sugan we Abah teh kapanggih. Cek pamajikanana bari ngagelehe deui ka nu buntelan. Sigana mayana mah teu pati panuju. Hadi kudu mikiran Kang Arsomad. Nya sugan we isuk eueuh lahar. Akang rek maluruh. Cek Hadi nembalan. Dipihari di Paluru kemana Kang maksudnya teh? Cek pamajikanana. Nya sugan we isuk eueuh lahar akang rek maluruh deui eta jalma anu kungsi papanggih jeung Adun. Cek Hadi bari sarua tuluy ngagelehe. Pamajikanana henteu nembalan. Ti kajauhan awar-awar kadenge sorak kokol ditakol sakali. Alhamdulillah cek Hadi sigana geus aman. Atuh sapeuting mitra kaum dangu isukna isuk-isuk. Hadi geus saged maksud teh rek mapai lembur cukang kabung teh. Tenda rangsom tacan muka atuh kapaksa Hadi inditan teh bari jeung beuteung kosong. Teu sasarapeula keun we jatah mah engke dipangnyokodkeun ku pamajikan. Kitu cek pikirna. Pamajikan teu rea tatanya Hadi ngarti lantaran pamajikanana teh teu rea tatanya ka Hadi. Hadi ngarti lantaran sanyana mah manehna teu pati ngajurung kana maksud Hadi teh. Tapi manehna oge
ngamapum yen Hadi geus dipercaya ku Kang Arsomad jadi temajar kumaha amanah kudu dilampahan. Sanajan kitu Hadi sakali deui ngabejaan maksud rek mapai adun teh karunya ka Kang Arsomad bisi arep-arepeun saperti biasa lantaran pamajikan anak mah jelema solehah najan tepati panuju ge tetep we ngajurung jeung ngadoakeun teu poho maehna ngumat-ngumatan supaya Hadi hati-hati. Kabeneran langit lenglang sigana kamari ceudem pihujaneun kabeh geus bahe. Katurug-turug poe ieu sigana galunggung moal patimotah. Haseup bodas ngelun lalaunan tetenjoan ka kawah oge atra teu kahalangan ku halimun muga-muga we nepi ka sore. Di sisi jalan Hadi megat ojek minta dianterkeun ka Cukang Kawung, tapi siga Hadi tukang ojek oge teu nyahoeun di mana ari lembur Cukang Kawung teh. Maehna minta dibejaan ku Hadi tang teu we Hadi rada asa-asa lantaran lamun teu kanyahoan sakumaha jauhna geus tang tu teu bisa rebut tawar heula sabaraha ongkosna. Tungtungna minta dianterkeun ka parapatan cenah tidinya mengkolna jalan ka Bojong Hawur anu ngabawah lembur Cukang Kawung. Kabeneran tukang ojek oge nyahoeun ari parapatanana mah nya geus rebut tawar mah celak Hadi anu boncengan ojek. Motor ngadius ngan sakedeung geus nepi ka parapatan. Tidinya aya pengkolan ka Bojong Hawur. Hadi minta diturunkeun di deket warung sanggeus mayar ojek ka karak tatanya lembur Cukang Kawung. Kebeneran udah ditanya teh nyahoeun atuh teh hese malah maena ngebejaan yen biasana masuk aya ojek anu balik nganterkeun anu masar. Tinggal megat we da cenah kabeh oge ngaliwat ka parapatan. Terea cacarita sanggeus nganuhunkeun Hadi ngajanteng deui di parapatan. Engke we tinggu siliwer motor maksud teh nya we tinggu siliwer motor ngaliwatan kadinya boh anu katonggoh boh anu kalebak tapi kabeh areusian kapaksa nungguan heula sugan manggih anu kosong. Kulantaran isu keneh sigana masih loba nu kapalasar nempok kitu mah Hadi teh rada regreg geus tang tu lahar teh can nepi ka Cukang Kawung. Lembur Cukang Kawung ngan liliwatan wungkul da teu loba imah di dinya mah. Cenah lembur anu jadi pangjujugan mah Bojong Hawur teh nyaeta desa. Tidinya kaki dulu saeutik aya babakan anu disebut-sebut ku si Abah lemburna adun. Basa Hadi manggih beja ti Abah cenah lembur aman keneh didinya loba keneh anu ngajuki. Keur ngajanteng kitu reg aya motor eureun hareupeun pisan. Nu tumpakna budak ngora luak liuk siga anu teangan malah mah manehna nanya ka Hadi susugana ningali awewe nu mawa gembolan ngaliwat kadinya. Atuh ku Hadi dijawab yen salila ngajanteng didinya mah teu kungsi nempo. Nah kunaon kitu Sep? Hadi malik nanya. Ante tadi teh bade ka kota cenah tapi disampeur ku abdi tayuhna mah maehna geus indit. Kitu cek budak ngora. Sekalian we nanya, "Nah motor teh diojekeun?" Kabeneran pisan. Cenah lantaran keur nganggur nya diojekeun atuh asa rek mentas di papag Cukang Hadi teh. Sanggeus sebut rebut tawar dius motor ngadius ka tonggo. Hadi nyeng celek deui dina boncenganana. Angin anu ngahiuk karasa peureus kana beungeut. Hadi muntang kana tonggong Asep, rangsel gundal gandul dina tonggong. Sigana kulantaran jalan rada tarahal, motor mendeng ngagerung ngaliwatan tanjakan. Tekungsi sababaraha halilana motor nepi ka sampalan aya sasaung aya susukan leutik ngocor didinya. Rada beh ditu katingali sawah ngampar. Didinya tengahna aya walungan nu rada lega. Ari puntaseunana aya lembur rada kahalangan kuruyu. Tuh itu Bojong Hawur tos katinggal. Cek nu ngabonceng. Nya cek Hadi. Aya keneh pangeusina eta teh Sep. Dukanya, tapi kamari mah rame keneh. Malah mah abdi ge kantos ngalangkung kadinya. Basa rek nganterkeun pun bojo, cek manehna. Nah kumaha kitu Sep? Hadi penasaran. Nya eta kamari teh janji ka abdi, ku abdi teh rek diteang. Rek diteang deui isukna, tapi tadi isuk-isuk geus teh aya. Cek bibina anu dianjerkan cenah geus balik. Kitu balon tukang ojek anu ku Hadi disebut Asep. Nu teh ngaranna anu sanyana mah. Sameme Hadi nanya deui mehna geus miheulaan. Sanyana mah pun bojo teh keur pundung, cek manehna. Hadi rada ngajenghok, tapi api-api teh malire. Nah, mehna geus bani balaka kitu ka Hadi anu anyar pinanggih, sigana hatena keur baluweng, katambah loba kakeheul jeung deui meureun Hadi katempona siga jelema anu bisa diajak pakumaha. Karunya na kurang kitu Sep? Penasaran Hadi nanya.
Eta galak timburu Kang, pan abdi teh sales nama keur ngungsi. Kakarak kira-kira 7 bulan apakah kudu ngungsi. Nah di mana kitu lembur teh Sep? Abdi mah di ditu di tonggoheun kebon teh lamping belah kulon rompok runtuh katindih labu anu kandal pisan. Cek manehna hati-hati ngagerantes kaharti keur mejana oleng panganten he guru nyicingan bedeng anu sakitu pagelak-gelakna atuh panganten teh meurada lieur. Ari kitu kumaha Sep? Hadi nanya deui, muhun di pangungsian teh kabeneran aya popotongan atana pitilas kabogoh. Manehna oge sami ngungsi kadinya atuh pamajikan teh mindeng nyindiran majar teh neuk teu bari motongan cenah. Cek manehna bae rada malih ka Hadi. Nya ngadeukeutan popotongan paribasa nganyam samak neuk teukan bari motongan. Heuh dedeuh Hadi gaheuleuyan. Nya duh kakumaha? Basa pamajikan balik ti pancuran ujug-ujug ngambek weh cenah lantaran kuring kapergo ngandua anu aya di bedeng da duka teuing kabeneran we meureun da biasa nama bedeng teh pagelak-gelak atuh kitu omong Asep. Kitu jadi we pamajikan teh pundungnya cek Hadi. Nya jigana sigana nyangkana ka abdi teh aya keneh duriat kasih manehna. Nya karti hirup sakobong jeung urut kabogoh santeuna meureun ekek letik sabakurungnya sumaradet sesebelakan ku Hadi diheureyan deui. Henteu sabenerna mah geus teu aya perasaan naon-naon ngan nya kitu pagiling gisik geus meh 2 bulan lila pamajikan timburu alasanna mah rupa-rupa cenah abdi teh sok eueuh di bedeng ari si mahena geus sigana kabeneran keur teu aya padahal abdi mah kagiliran jaga malam kitu cek Asep. Teureun heula manehna neruskeun sekali mangsa komo abdi bebeakan dicarekan. Kumaha kitu? Eta pedahku kabeneranana teh rangso maena teh tinggalun nya sekalian ku abdi teh dipangnyokotkeun atuh barang kanyahoan ku pamajikan ujug-ujug gantawang we nyarekan. Cek Asep deui. Hadi teu waka ngajawab tapi cek dina jero hatena pantes pamajikan ngambek ari kitu mah. Jadi harengeng atunya jeung pamajikan teh Sep. Nya Kang nepi ka pamajikan teh minangkana mah pundung ari indung bapana mah jauh ti pamijahan ayana nya menta dianterkeun teh ka embina nu aya di dieu kitu walon Asep. Mitra kaum dangu bari guntreng kitu teu karasa motor geus meh ngadeuketan Bojong Haur kulantaran geus rada loma sakalian bae ku Hadi diajak nganterkeun nepi ka engke balik deui. Cek Hadi perkara ongkos mah engke dicukup sigana kulantaran keur eueuh gawe jeung itung-itung ngabarang-barangkeun pikir mehna teh daekeun atuh Hadi tu maninah bisa engke aya lahar Hadi bisa gancang ngejat milu dina motor manehna. Ari anu rek ditemonan ku Hadi di Bojong Haur teh nyaeta lurah susugana nyahoeun ka ngaran Adun jeung sugan we Adun teh bener urang desa Bojong Haur sanajan lembur nama bisa jadi henteu di dinya. Motor Asep terus we ngagerung ka kantor lurah ngan hanjakal kabeneran lurah keur subung cenah keur lapor ka kacamatan hanjakal pisan. Nyaho kitu mah ditempo we di kantor camat kapakasa Hadi disangarepan ku stafna cenah juru tulis desa. Bisa jadi nya mun nempokan pangkatna anu nyeng celai dina tak-tak nama bajuna sarua baju pagawe sejena nu area di dinya nyaeta baju kaki warna gading. Ningali kitu mah sigana kabeh sarege pisan. Assalamualaikum Mas Ulis cek Hadi nebak-nebak bari ngawanohkeun maneh. Waalaikumsalam Kang aya pikeun naon ieu teh cek manehna bari ngamanggakeun Hadi diuk sigana nya juru tulis di dinya aya sababaraha kursi tina albasiah ngajajar kabeh dicet koneng. Mas Ulis teh ora keneh sigana keur ngamagang atau kakarak di benum kadinya ti kantor kacamatan. Pugu Akang teh bade maluru tilas murid Akang ieu teh ari katelah nama Adun omong Hadi. Rungkana bandar bordel teh cek Mas Ulis. Leres di dieu tapi bumi nama di babakan Cisel eta teh rada kapalih lebak. Tidinya seur pangrajin bordel cek Mas Ulis deui neruskeun. Ku kabeneran cek dina jero hate Hadi. Adun teh sigana geus kakoncara di sadesa eta mah lantaran kaasup nonoman anu hirupna jat nikah. Sumun Akang teh geus alami hoyong tepang. Masan mah bade pesen mukena kangge murang kali sakola. Hadi teriuk-riuk ngawadul cek pikirna pikeun kahadean mah asana rada bohong ge meunang. Mohon.
Mugi-mugi we aya keneh stokna da ayeuna mah pangrajin ge ladiren heula ku bitu Nagalunggung pan. Cek juru tulis. Nu mawi akang teh ti kamari milarian dupi kamari adun teh di lembur keneh kitu. Hadi malapah gedang. Tah, tos 2 sasi ieu adun teh sering nyanyaban. Duka ka mana tah? Cenah aya urusan penting. Omong Mas Ulis. Sanes ngintun barang ka Batawi. Dukanya namun kapan teu aya produksi ayeuna mah. Sarang deui sarang deui naon teh? Mana manggang naskahna tah ieu tah. Sareng deui angkat-angkatanana teh sok aya kana opat 5 jalmina malah aya istri segala ari nyambatkeun anak mah bilih lemburna kada dikantunkeun bade nyingkir heula bari sakantenan rek masantren cenah cek Mas Ulis nyerocos atuh Hadi sarega pisan nyatet dina hate naon diomongkeun ku juru tulis desa. Hadi beuki yakin nya anu ngiwat Nyai teh adun sigana dibaturan ku pamajikan tatanggana Abah anu di Cukang Kabung teh ngan teu wani satara basna nanyakeun siga kumaha eta awewe anu babarengan jeung adun. Salian teh eta Hadi ge teu pati apal deui karurupaanana si Nyai. Nya Hadi ngan hayang nyaho kira-kira mana maranehanana ka mana maranehna indit. Dupi eta arangkatna bade kamarana cenah Mas Ulis. Cek Hadi nanya. Aduh kanya duka ke pasantren mana sigana anu rada tebih tiga lunggung supados teu kahujanan lebu painten. Kitu katerangan ti juru tulis. Mitra kaum dangu kulantaran geus eueuh deui tanyakeuneun Hadi teu neruskeun tetlepek geus kitu mah. Bari teu eureun nganuhunkeun Hadi pamit ari basana mah rek nyobaan ka lembur adun. Susuganan tacan indit atuh juru tulis desa age sarua nganuhunkeun sigana dumeh ku Hadi di lomaan memeh indit mehna omat-omatan kudu ceringcing bisi aya cah lahar cenah anu cek mehna sok ngadadak sanggeus nganuhunkeun anu sakitu kalina celek we Hadi kana boncengan ojek deui dius kababakan Ciseel anu dituduhkeun ku juru tulis teh. Waktos na kabujeng Sep Mitra, kabujeng Neng Nong Mitra, kabujeng Neng Nong. Cag heula urang tunda carita dina episode anu ayeuna. Pikeun engke urang teraskeun deui nya Mitra. Kembang pinetik sanebaran sari tutup lawang sigotaka. Permios. Pokoknya mah ulah hilap, like, subscribe, and comment. Laras pisan. Endah nu kalakona ngan ukur tinggal